Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbabal mujahidina minal ansari wal muhajirin alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum al-ayah. Wa yaqulu Asy-Syaikh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri fi kitabihi wa jahilun li fardi ainin lam yajud itlaqu salihin alaihi fahtariz li'annahu bitarkihi ta'aluma lam yani fasiqan yaqulul ulama wallahu a'lam bimuradih. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warḍa 'ani sahaba, ya Rabbi warḍa 'ani sulala. Semuanya ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi farha wa ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, khususan Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Syekhuna Khalil bin Ilyas Cibenter, Syekhuna Syekh Tubagus Ahmad, Syekhuna Mama Abu Yasan Jaka Dukawang, Syekhuna Syekh Muhammad Hamim Hafidil Qur'anil Azim Kadumerna, Syekhuna Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina sadayana, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ya Rabbi salli sallim ya ala Muhammad, ya Rabbi salli Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pertama, kula nyuwun jaluk nyuwun pangapunten. Niki kula nyuwun, lho sampean ngerti bahasa Jawa ndak? Ngerti bahasa Jawa ente? Bahasa Sunda ngerti? Atuh aing ge becus bahasa Sunda mah. Saya minta maaf, saya duluan minta ceramah karena memang besok saya harus di Cilograng di alun-alun kecamatan. Udah begitu, kuring ieu datangna pati asar. Dirompok Ki Ahyani. Nya,
Terus datang kula mapannya jaraknya 700 kilo ti Tasik. Jauh biangnya. Jadi hampura ke para kiai, ke para kori yang baru datang, saya mohon maaf. Ini adalah situasi darurat. Ari kori mapannya ndek aleu-aleuan nepi ka jam 12 ge asal anu nyawer jalan bae. Panceramah mah anu nyawer aing. Nanti kita dengarkan kori-kori internasional, nasional, karena saya juga penasehat IFKOH, penasehat kompak se-Indonesia, para kori nasional di Kiai Haji Mumin, saya selaku Dewan Penasehat. Nanti urang dengekeun kori, urang Bandungan, nepi ka jam 3, siap? Siap nyawer? Bohong dadaria. Sahibul hajat, saha? Nu boga hajat teh saha? Saha? Aen? Daen? Hah? Jaen. Ai jaen eta panganten sunat lain. Aing nanyakeun nu disunatan saha? Muhammad Akmal anak Jaen gitu. Ari Jaen geus disunatan. Mudah-mudahan Mang Jaen milikna sing gede. Sing barokah. Balik dari ka Papua datang ka Papua jadi bos emas. Amin ya robbal. Geus singkat we singkat. Kakuping ya, kakuping teh ya. Kakuping teh ya. Bu, tatangkalan mungkin jangkung, mungkin gede angin. Lamun mungkin aku angin gede, jadi jukut. Laju kula ndek nanya ieu. Lamun aya angin gede, nu bedas di sadana sorana nu gede, nu bedas, eta kena awi apa kena tangkal cikur? Naon sebabna awi lebih gede? Sebab leuwih lu. Oh, awas. Sebab lebih luhur. Derajat seseorang semakin naik ke atas, semakin diangkat oleh Allah, maka bersiap sedialah menghadapi ujian, fitnah, hantaman dan berbagai jenis lain penderitaan. Woi, jawab ge, woi. Kayak cina eta kiai di Tasik ngomong nak itu amat, atuh aing budak Pandeglang. Kula mah budak kacamatan Kaduhejo, lamun urang dia pernah masanten Kadu Kawang, talebakeun Kadu Kawang lembur kula mah. Di makam Ki Buyut Lancar eta uyut kula. Bapana uyut Ki Buyut Lancar Singa Patala Surya Patala, uyut kula di makam Karamat Beuni jeung Ki Hamim, jeung Abuya Busro, Abuya Waseh, di dinya kula. Tah. Geus. Bu, kadarenge diburi kadenge henteu. Laju kumaha cina kiai belah ditu teu kadeuleu atuh kudu kadeuleu kabeh mah aing kudu jadi panggal munter bae. Atuh adatna. Anu kadeuleu teu kadeuleu atuh biasa keur ngaji mah kitu. Yeuh para bapak. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Hayo. Nabi Musa gagah. Awakna jangkung gede. Buukna karibo. Nabi Ibrahim gagah jangkung gede. Sabab hikmahna disarwakeun nyang hareupan musuhna ge jangkung gede. Si Namrud jeung Raja Oon alias Fir'aun. Tuh disesuaikan ku Allah. Ibrahim menghadapi Namrud, Musa menghadapi Fir'aun. Beda. Dua jihad yang berbeda tetapi ada perspektif jihad yang sama. Sama-sama tangguh, sama-sama besar. Allah mengutus Rasul, disiapkan juga musuh Rasul yang seimbang. Gandeng geus berkat bae, haliu bae berkat. Wah, ayo baik kena berkat. Enggeus kabaragian kabeh enggeus. Atuh teu kabagian ngejo bae di imah. Pak, eta Nabi Ibrahim diujina ku Allah pohara jasa.
Barang Nabi Ibrahim boga pamajikan pertama Sayyidatuna Saroh, puluhan tahun rumah tangga. Anjeuna teu dibere wae turunan, can dibere wae anak. Turunan Nabi Ibrahim geus ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Pamajikan mingkin kolot, anjeuna mingkin kolot, can boga wae anak. Ka Siti Saroh. Laju Siti Saroh boga hodam peladen. Ngaranna Siti Hajar. Cek Siti Saroh, Kak, lamun cara bahasa pandai sama Kak, geus kieu bae urang teu boga anak bae rumah tangga atuh Kakak kawin bae cenah tuh Hajar nu sok kaladenan abdi, dicitah kawin ku pamajikan nu po. Dicitah kawin ku saha? Ku saha? Aya eueuh nu kitu aya di dieu eueuh. Gandeng dada dia. Saya beungeut Bang Emok mah. Boro-boro Ridho dicandung dia. Balik telat ya piomongeun. Masa begitu Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidatuna Hajar, awal-awal tidak ada masalah, tidak ada problem secara psikologis, secara kejiwaan, secara naluri, secara fitrah insaniah. Itulah bahasa-bahasa Pandeglang mah. Lamun cek budak sakola masalah psikologi. Siti Saroh awal mah biasa-biasa bae atuh, akur bae jeung nu ngora. Barang nu ngora reuneuh tah ngalahirkeun dibere aran anakna Ismail. Ieu ahli tafsir Indonesia mah Asia Tenggara rata-rata anak Nabi Ibrahim pertama teh Ismail di Sayyidatuna Hajar. Tapi lamun ulama tafsir di Mekah, di Madinah, termasuk di Mesir, hatta ulama tafsir di Yordan, ja anak kula keur di Yordan kuari nu hafidho keur nyokot qiraah asrof di Yordan. Can balik-balik ke 4 tahun anak aing. Doakeun mudah-mudahan boga salaki katalar jamul jawami, amin. Amin ya rabbal. Masya Allah. Eta ulama-ulama Timur Tengah mah cenah lain Sayyidatuna Hajar nu boga anak pertama. Ulama-ulama ahli tafsir di wilayah itu mah nu sok maca tafsir ngabejaanana bahwa Nabi Ibrahim anak pertama mah ti Sayyidatuna Saroh, lain ti Hajar. Beuh keur kami tah. Beuh atuh. Dia mah ngabibita aing wae. Atuh ngalewat aing teu dibere. Ayo enggak. Awas ke bagian aing bungkus. Pak, Ibrahim alaihissalam diuji ku Allah. Bahkan Nabi Ibrahim, wahtatana Ibrahim samani nabil qudum. Nabi Ibrahim pertama ku Allah diperintah khitan. Awas, Nabi Ibrahim dititah disunat. Barang Nabi Ibrahim dititah ku Allah, ayo. Nyunatan waktu anjeuna umurna 80 tahun. Ari disunatana bil kudumi make kampak. Bating doangnya. Kenapa? Karena di zaman Nabi Ibrahim can aya bengkong, can aya dokter, can aya gunting, Pak. Masih ku batu. Peso berupa tina batu, teras kampak tina batu. Ulah ngabayangkeun kampak para jimelahan sulu. Ulah ngabayangkeun kampak jiga sulimbat. Lain kitu. Sejenis pisau disebutna kampak baheula zaman Ibrahim. Apa betul pamitah Pak Ustad bahwa Nabi Ibrahim dikhitan pakai kampak yang diserupakan kampak itu seperti sekarang pisau untuk bengkong, teaker bengkong keur ngeureut? Betul. Kenapa demikian? Karena bil kudum al-ba'u harfu jarrin dan be juga harful isok. Ilsoknya isok majaz, hakiki lain ilsok majazi. Ilsok teh pan aya dua. Aya amsaktu bisikin, aya marartu bizaidin. Be keneh. Barang bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim dijajal ku Allah, disunatan umur 80 tahun, dilaksanakan baik, terus kawin deui ka istri kadua, barang gaduh putra ti istri kadua kudu diteundeun cicing jauh dihijaj. Hijaj alias Mekah Mukarramah. Barang geus boga anak nu ngora teh ieu caritana nya, ieu pengalaman keur boga nu garablek nu ngora ieu. Awas. Aing sok hewa ka budak Banten, aing hewa ka orang Banten hiji, gegedeun.
boga duit seetik nyarandung dari aing nyaho. Hampura kulab getih Banten asli Pak. Tapi aing teu nyandung. Padahal nu ngajak kawin ka aing desiratna sari wae ngudag-ngudag ka aing. Mainan ngudag limahna aing ngudag imah aing. Eta budak Banten gede lagana eta doang tah. Boga milik seeutik cengkeh keur mahal panen kawin deui garoblogna. Beak we duit ludes nyengkleh bae dadaria. Eta budak Banten yang gede lagana eta doang. Atuh jelema biasa ngarokona hayang Samsu bae budak Banten. Aya nu kitu aya. Iya. Ceuk Ki Ali Rapai Labuan iya. Insyaallah mantak titip ieu ka urang dieu nya, terutama nu ngaran tos Jaen. Saha ngaranna Jaen nya? Awa Jaen, ulah hayang nyundangnya lu tampiling ambrek dia koe. Awa. Jajal dia tukang usaha nyandung, runtuh dia usahanya. Sebab naon nyandung kuari mah karena naon? Karena duit. Bikangna karena duit, lalakina karena jubur gede. Nges lain karena agama. Benar gitu benar. Lamun kiai nyandung tah biang. Mun kiai tak ulah waka. Ulah. Insa barang bismillahirrahmanirrahim. Perih jasa. Prihatin jasa. Nabi Ibrahim diuji ku Allah, dicaritakeun ku Allah dina Al-Qur'an tentang penderitaan ujian Nabi Ibrahim. Hampurannya hampura ya orang Cihara, lamun aya budak sakola SD, budak SD ye hayang tamat, hayang dianggap lulus sakolana kudu ngilu naon? Kudu ngilu awas, engke lamun lulus ujian menang ijaz. Eta budak sakola lamun hayang lulus boga tanda lulus namina STTB surat tanda tamat belajar atau dia punya ijazah di sekolahnya, maka dia harus ikut ujian. Kalau pengen punya ijazah SD, ujiannya SD. Tidak mungkin anak SD diberi ujian anak SMP. Tidak mungkin anak siswa SMP ujiannya SMA. Sangat tidak mungkin. Dia malah jutak takbir baik. Beda anak buah Habib Rizik temannya. Be, atuh aing ngelope ka Habib Rizik. Atuh, hidup Habib Rizik. Atuh, jelema nu hewa ka Habib Rizik meta jelema lemah sahwat. Atuh, pepeuriheun dari eueuh kawani aya nu wani jika Habib Rizik kuduna alhamdulillah. Doakeun Habib Rizik sing salamet amin. Sing panjang umur amin. Sing menang perjuanganna amin. Milu berjuang henteu, mere duit henteu terus hewa polongo dia. Polongo jasa dia. Laju eta kiai nu ngomong FPI lain aing mah. Demi Allah aing lain pengurus FPI. Lain pengurus NU, aing mah nu lain-lain. Ditanya kiai naon aing mah nu lain-lain. Sebab aing mah ka FPI lope, ka NU lope, ka Banser lope, ka Laskar lope, aing mah lope bae ka sasage. Asal nu akur jeung Sapinah, akur jeung Sulam Topik, akur jeung Johar Tauhid, akur jeung ilmu paham para kiai baheula sakit. Hidup kiai baheula hidup. Hidup kiai baheula hidup. Deuleuh ku dadaria kiai baheula tuh baheula aya Abu Yaruyani sok ceramahna tuh sok ngiji pangajian nepi ka Parabuan Ratu Cisolo. Bayar Abu Yairuyani eta putrana ya wali Allah sahib Kadupinang boga putra di antawisna nu pamaget Abu Yairuyani. Abu Yairuyani pernah ngaprak ka daerah dieulah ka daerah terus malingping saketi malingping bojong teras binuangeun teras bayah Cikotok. Abu Yairuyani baheula tahun 50 dari ya moal nyaho dari ya gagah Abu Yairuyani mah baheula kawin lagi 70 kali. Ih, boloon dia edan. Atuh tadi sakalikeun 70 beres nu ieu misalkan maot atapi cerek kawin deui kitu. Atuh boro-boro Ki Ruyani. Barang bismillahirrahmanirrahim. Incuna Kangjeng Nabi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu putrana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibuna Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah. Ieu Sayyidina Hasan nikahna pernah 700 kali. Bahkan nu terakhir
awewe ngarana Ja'dah binti Al-Ash'ash nu ngaracun Sayyidina Hasan dititah ku Raja Yazid sebab dibibita rek diberi duit emas mun rangda rek dikawin. Sayyidina Hasan 700 kali nikah ulah salah. Aing mah 2 kali. Ngalaman kula ge demi Allah ngalaman. Kawin 2 kali kula. Pertama kula kawin di Karawang dikawinkeun ku keluarga kula. Keluarga kula nu ti Pandeglang mukim jadi kiai di Karawang. Bapak kula jeung anceukna nyieun pasantren, bapak kula jeung Abuya Abdul Manap kakakna nyieun pasantren di Ringkas Dengklok namina Mursidul Palang menangaran bapak kula. Engke torojol minantu ngaranna Mama Obay Hasan Basri Walet nu sok masyhur pasaran tauhid tak kula mah di dinya pasantren ngaji. Karawang tak kula ke di Karawang dikawinkeun ka incu mama tuh bagus Ahmad Hambali. Ari mama Hambali lurah pondok mama Sempur. Ari mama Sempur urang Maja turunanana. Ta mama Sempur engke boga murid nu panghebatna di Pandeglang Abuya Damanuri, Abuya Dimyati Cidahu, Abuya Dimyati Cilongok, Abuya Bustomi eta murid mama Sempur. Mama Sempur ngajina 15 tahun dididik ku Syekh Nawawi Al-Bantan. Eta kiai nu kieu mah kiai dia tukang ngalah amplop. Atak awas ya papagah aing ya. Urang dia ngondang mubalek nu mana bae sabodot teh mah urusan. Ngan awas. Lamun aya mubalek ceramah, kiai ti luar ceramah, aya paham beda jeung kiai di lembur, ulah dituturkeun kiai ti luar. Daud tuturkeun kiai di lembur. Satuju. Kalau ada penceramah bawa paham yang berbeda dengan paham ulama dahulu di kampung kita, berbeda pahamnya dengan Cisantri, berbeda pahamnya dengan Abuya yang ada di Cidahu, berbeda pahamnya dengan Abuya pada Rincang, berbeda secara tauhid dengan ulama-ulama masa lalu, tinggalkan tong di darengekeun. Satuju. Mantak dari kudu hati-hati ngondang. Ulah sembarangan bisi mawa paham anya. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ieu penting teh nya 20 menit teh. Dari milu mayar henteu korowok bating doang. teruskan geus urang balik deui kana Nabi Ibrahim maloba diuji ku Allah dihikayatkeun dina Quran dawuh Allah bismillahirrahmanirrahim wa sarang kudu nguningakeun anjeun Muhammad wa idzib sareng kedah emut anjeun Muhammad wa idzib sareng kedah ngadugikeun anjeun Muhammad idzib tala di waktu nyoba Ibrahim ka Nabi Ibrahim Khalilullah kakasih Allah saha nu nyoba Nabi Ibrahim sapa rabbuhu pangeran Ibrahim yakni Allahu jalla jalaluhu. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ieu ayat nyaritakeun jalan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi cek ahli tafsir al-ibrah bi umumil lafdi wala bi hususi as-sababi ulah terpaku karena khususna kejadian tapi peristiwana kedah dicandak enteng contoh ibrah uswah keur kaum nu saenggeusna ngaranna al ibrah bi ulabdi wala bi susabab. Peristiwanya Nabi Ibrahim, tapi Allah memerintahkan kepada kangjeng Nabi kita untuk menyampaikan peristiwa Ibrahim. Kenapa harus disampaikan? Karena untuk diambil hikmah dan manfaat dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihi. Ya, paham puranya. Ari urang dia mun salat sok wudu heula. Sarua. Menang salat teu wudu heula menang. Menang lamun tadina boga wudu. Bari can batal. Aya. Tapi kih mah kitu ya, loba kula kelokna pikir nya. Ieu hampura-hampuranya, hampura ya. Para sepuh sadayana eta dina wudu aya al-madmadatu kekemu, terang kekemunya. Eta dina Syafi'iyah mah sunahnya. Sunah.
Lain rukun wudu eta, teu kaasup wajib perkarana. Saukur sunat. Di mana wudu anjeun cai kolocorkeun kumbah heula leungeun panangan duanya, terus urang kakemu, geus kakemunan wal istinsaku sareng nyingsringkeun cai, awas nyingsringkeun cai, urang mah kos papatong geuning cepek-cepek gituan doang. Da sunah ieu teu mantak batal wuduna. Kakemu nyingsringkeun cai kenapa ngambung eta kabeh syariat Nabi Ibrahim alaihi wal khitanu jeung nyunatan ge syariat Nabi Ibrahim alaihi tuh mata engke kudu irtibat kana ayat summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin summa kebal terus itu ngalugot nasanajan atat da summa beda jeung wau summa kebal terus auhayna ngawahyukeun kami nu agung lila teu lila dongkap wahyu ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad eta wahyu teh perintah ti Allah al wahyu huwa ilamullahi ta'ala li nabiyyin min anbiya'ihi bi hukmi syar'iyyin aw nahwihi ta'rifna ceuk Allah bahasa malimpingna bae nya bahasa Ciara ya Muhammad cina tuturkeun ku anjeun itba anjeun kena syariat kana milah Nabi Ibrahim alaihi di antara syariat Nabi Ibrahim diteruskan ku Kangjeng Nabi kakemu nyingsring neutekan naon bangsa bubuluan 40 poe sakali dina anggota awak ngurud kumis teras manteskeun janggot awas manteskeun janggot awas manteskeun awas ulah salah janggot mah lain datiah janggot nu sunah sapiah ya lain janggot nu sunah sebab lamun janggotna dihukuman sunat embe berarti migawe kana sunah arti kumaha meunang ganjaran sunah pakluna kieu paklu teh urang aya janggotan kurang diberesan dipanteskeun tah ngurus janggot nu pantes bari ku urang diurus diminyakan dirapihkeun eta ngaranna eta pagawean sunah meunang ganjaran lain janggot nu sunat aing boga janggot teh sunat cek sapinya ieu terus ku urang teh ngan 3 lembar dipanjangkeun atuh embe ulah mamantas kara lain datiah janggotna pakluna ganjaran teh tina ngurusna lain janggotna sebab Yahudi ge janggotan Yahudi tuh ta eta ngurus janggot neutekan kuku bahkan dugi ka manasik haji nyunatan oge termasuk manasik haji eta teh syariat Nabi Ibrahim alaihi saur Allah Muhammad ku anjeun teruskeun syariat Nabi Ibrahim sebab agama Ibrahim milah teh sami wae milah syariatun dinun eta keneh karuakeun teruskeun cenah ada Ibrahim teh kaasup jelema musyrik tuh nu pangberatna ujian ka Nabi Ibrahim para bapak yakni ketika ningali patekong dianggap pangeran. Begitu Nabi Ibrahim ningali manusia nyembah kana patekong bahkan nunyeun patekongna mamangna adi bapana. Awas ajar teh lain bapa. Ulah nganisbatkeun setiap lapad abu. Abun teh bapa kandung teh kitu. Matak dina hadis Nabi ditaros ya Rasulullah cenah ari bapa abdi maotna pan di zaman patrah di zaman naon di zaman jahiliyah bapak abi di mana cenah kaayana bapak abi eta saur Rasul pan bapak anjeun jeung bapak kaula pinar padahal nu dimaksud dinya lain bapak Kangjeng Nabi bapak Kangjeng maot di zaman patrah lain qabla bisah ari ieu mah bada bisah maka saur Nabi nu dimaksud nu saur para ulama dina hadis eta nu dimaksud lapad abun teh lapad abi teh didinya adalah pamanna Nabi yakni Abu Lahab dan Abu Jahal tuh para bapak sadayana Nabi Ibrahim nu paling berat menghadapi manusia nyembah kana patekong sedangkan jumlah manusia di zaman Ibrahim ku Allah keur dilobakeun sanggeus paeh dihantam banjir bandang di zaman Nabi Nuh manusia mungkin saeutik di zaman Nabi Ibrahim populasi penduduk manusia bertambah maka Ibrahim dina Quran dina ayat ala Ibrahim henteu ala Nuh
Tuh. Teruskan. Teruskan. Ieu can kana intina mah kula rek ngupas tentang surah At-Tur ieu geus difotokopi ku rahasia sawina. Tak. Ngan mudah-mudahan kaburunya, panya. Engke lamun teu kaburu ngondang di bae mulut papatungannya. Geus babari kitu bae sih. Bisa urang ngajual 2 turu ya tuker biaya mulu dan cukup papatungan. Gampang ke mulut urang. Ngan ngajina ulah peuting beurang bae. Ka dieu mah mun ngaji peuting dangnyang hayang hujan bae dangnyang. Kunaon tanya ka dieu mah nya? Hujan bae unggal-unggal ngaji ka daerah dieu peuting atuh hujan bae. Kuna beurang ka dieu mah nya. Jeung nu dihareup ieu kuna mah ulah aki-aki parawan rangda dihareupeun aing mah. Ame sumanget, ame naon cenah? Sumanget. Para bapak puncakna Nabi Ibrahim teu naon teh teu tahan ningali manusia nyembah patekong. Ieu patekong dijieun ku mamangna, ieu patekong dijieun ku umat Nabi Ibrahim tapi disembah dipangerankeun. Akhir Nabi Ibrahim teu kapalang para bapak sadayana mawa kampak. Mapumna we lah mapumna. Di kampak pangeran naon papangeran anu disembah ku Raja Namrud jeung rakyatna teh barang geus diancurkeun disesakeun patekong patung nu panggedena dina patung panggedena aya leungeun patungan patung aya leungeunan eta kampak digantungkeun dina leungeun patekong nu gede dina patung nu gede terus Nabi Ibrahim menghilang maka diketahui kemudian bahwa pangeran-pangeran ieu nu diancurkeun teh teuing ku saha laporan ka Raja Namrud diselidik eueuh deui cenah nu anti kana kieu mah cenah Ibrahim ditewak Nabi Ibrahim ganjang carita. Mantak intel Namrud mah gagah Pak. Intel Namrud mah gagah Pak. Hati-hati tak intel Namrud Pak. Ayeuna ge aya teh intel Firaun, intel Namrud di Israel, nu di Iran, pan eta Iran dibom teh ku intel Mossad nu aya di Iran. Orang Iran dibayar ku Israel dibayar duit. Mantak orang Indonesia mah alhamdulillah Pak. Urang mah alhamdulillah ka Palestina jauh. Insya Allah urang mah tos berjuang ti baheula ngabela Palestina ti zaman Pak Karno nepi ka ayeuna alhamdulillah sumbangan Indonesia panggedena ngan wayahna bantuan Palestina teu kudu ku urang berangkat perang da moal bisa perang lagi ka ditu ngadon sia maneangan besi rongsokan ke ka ditu teh. Sia boro-boro nembak Yahudi nembak piit 10 meter ke kublil angin teu beunang. Geus orang dia mah jihad mabela Palestina teh saeutik ulah balanja di bangsa Indomat geus sakitu. Komo merek-merek seperti Indomie ampuranya Indofood eta sponsor keur nu duit untungna eta perusahaan eta sok dipake mantuan Pak Yahudi Israel. Urang mah jihadnya eta bae. Tah nginum cai ulah merek eta tah Danon ulah awas Aqua tah Danonnya ampura ieu. Ieu bae eta. Ieu bae boga guru kula boga sobat kula peuting kula jeung anjeunna ngaji. Khotaman kitab di etata di Kadomas kula jeung Abu Yakurtubi ieu cai anjeunna produk putrana mudah-mudahan ieu moya ngelehkeun Aqua sa Indonesia amin. Ieu bae ieu mah urusan jeung Yahudi ieu mah ngabela perjuangan Islam merekna moya naon cenah merekna beulian bae ku daradenya kumaha cenah kiai mahal beda 100 200 atuh dararia mah ngabela Islam beda 100 geus piomongkeun ai ngabela mah atuh beda 500 ge tebak bae kitu benar gitu benar geus gancangna carita tu ditewak Nabi Ibrahim barang tos ditewak Nabi Ibrahim diinterogasi cek intel Raja Namrud him moal salah ieu pasti kalakuan maneh him pasti kalakuan mah jaeueuh deui nu anti kenapa tekongan doang sorangan doang cek Nabi Ibrahim ke heula cenah ka sagala ge kudu pake pembuktian kudu aya alat bukti tidak bisa tuduhan satu proses tindakan hukum tanpa ada bukti maka hukum formil harus didukung hukum acara mun cenah hukum pidana jeung pidana di Indonesia ayo cenah urang olah TKP olah naon cenah TKP tempat kejadian perkara di Indonesia mah aneh aya TKP nu dipikeun mana kilometer 50 kutang kurak setan kabeh dileungitkeun Pak santi dipaehan di kilo 50 meter 50 dileungitkeun geus eueuh tapakna sieuneun kabong disangkana pangeran sare ku si tangkurakna ulah salah isuk pageto bakal kabongkar amin isuk pageto bakal menderita mereka-mereka yang telah menganiaya bertindak zalim membunuh menganiaya santri Habib Rizik di kilometer 50 mudah-mudahan ku Allah isuk pageto dikusrukeun eta nu kitu lamun teu tobat amin wa nu kuat harapan Allah mah dia
Kula ngomong gitu baheula di hadapan 20.000 waktu aksi besar aing dilaporkeun. Utang kurak pendukung maranehanan. Ka Bareskin aing dilaporkeun, lain di Polsek aing mah di Bareskin di Jakarta. Masya Allah ya Karim, Nabi Ibrahim ngajak tak ka Namrud ka pasukan. Dari ulah main tuduh baik ka aing, cek Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim memang nu ngaruksak patung. Coba cina buktikan ke tempat kejadian dari cina urang toong kali itu babarengan toong baik. Barang kali itu ditoong. Barang ditoong di tempat kejadian. Cek Nabi Ibrahim deule ku daria. Deule. Naon cenah him? Itu tuh kampakna tuh. Dina leungeun Pangeran Andika nu panggedena. Pangeran panggedena nyekel kampak berarti pangeran gede nu ngaruksak pangeran leutik. Hayo ku sia well. Di well dia ku aing teh. Daria nuduh ka aing tangkurak dararia cenah. Itu leungeun patekong bab nu dianggap pangeran ku dararia tuh nyekel kampak berarti eta pelakuna lain nuduh ka aing dararia. Waduh gagah Nabi Ibrahim. Lamun cek ilmu mantek ieu keur ngadaguan dilalah aksia. Nisbatu alfadin bil ma'ani khamsatun aksamin bila nuqsani tawatu untasakukun tahalupun wal istiraku wa aksuhut taradub bina sulamun waraq. Gitu, geus moal ngarti. Nu teu masan teh mangga geus gandeng. Cicing bae. Dari abang urus cengkeh bae geus. Geus urusan kitu mah urusan Ki Ahyani geus sing santuy geus kitu. Kitu capek ngaji teh capek. Butuh waktu, butuh otak capek geus dari abang geus bagian ngamplopan kiai bae geus iso. Geus ulah parinter kabeh dia ka aing saingan naon aing. Da kieu mau balik cekeran mah we. Mau balik korban itu. Aing di Pandeglang indit pada lohor payangkeun ku dadaria. Nyasar aing kablah ditutup. Perapatan itu. Itu aing. Kucuk gunung doang. Sing horeng eta tangkurak Google Map nyasarkeun ka aing tangkurak eta Google Map. Haram jadah tangkurak. Eta ngomong bae ta. Anda belok lagi. Bikang tanu ngomongna hewa aing teh. Saha eta nya ngomongnya? Bikang eta. Bating eta. Anda harus 100 meter lagi belok kiri, belok kanan. Teuang kurakna eta. Nyasar aing kitu aya 3 kilo aing kaleuweung. Atuh Ki Ahyani napen keur gering, bujur napan keur sekarang dioperasinya. Urang doakeun Ki Ahyani sing sehat, sing jag-jag. Sebab di lembur dia saha deui nu boga pasantren. Urang doakeun nu boga pasantren sing panjang umur. Sing barokah rezekina, sing jembar ilmuna. Atuh teu cukup ku amin-amin barere ku dadaria. Ya mah amin ai mere koret ka Kiai Polong. Teruskan. Barang bismillahirrahmanirrahim. Barang dibalikeun ku Nabi Ibrahim. Woi. Pangeran daria nu gede. Nu ngaruksak mah jigana sabab itu kampak dina leungeunna ngajawab itu pasukan Namrud. Him ulah lalagan dia maknya pangeran aing bisa bergerak. Pangeran aing mah teu bisa kukumaha. Cek Nabi Ibrahim iya nu didaguan ku aing. Laju cek Nabi Ibrahim eta kampak dina leungeun pangeran ente teu bisa naon teu bisa cenah. Teu bisa lempang teu bisa ngagebuk teu bisa. Teu bisa ngatur, teu bisa nyiptakeun komo deui, teu bisa maehkeun komo deui him. Nah lo well. Tah resep aing ngaji aya anu ngalokan ki resep. Ampurannya kula memagahan bae manya wasiat ka diri kula umumkan. Isuk pageto deui lamun ngayakeun tabligh akbar, mubalek qori jeung mustami kudu deukeut. Mun pajauh jiga kieu makruh hampura. Tingali na kitab Al-Wasaya. Tingali dina sarah arba'in Fathul Mubin. Hampura. Ieu saujatna hukumnya. Manta kula lamun dibere panggung, tingali na YouTube kula di Tangerang, di Sumatera, di mana kula pasti turun. Siapa bener makruh. Nu kadua biaya panggung teh mahal dari mahal. Eta panggung sagede kitu moal cukup 1,5 juta. Ari salon mah manfaat, ieu salon mah boga kori internasional, boga kisalman, munaheun kana aing mah. Woi, biang.
engke deui mah panggung sederhana we pendek terus mustame cing deukeut kitu ngaji mah lamun ngaji pa jauh makruh hukumna urang diajar mah ke setik-setiknya engke pan rek muludan di dieu rek muludan moal rek ngondang aing moal lah dararia mah kalau balik tanya ke ngondang aing lah lahuna ngajawab bating doang ya iga teu boga Pak Cau Panggalek bae geus Cinahim hiraku cina pangeran kaula ngaruksak ja pangeran kaula mah teu bisa ngaruksakna naon boro-boro ngaruksak lempang ge teu bisaeun gerak ge teu bisaeun komo deui jadi al khaliq komo deui jadi al naon al mudabbir komo deui jadi al muhit uluh pangeran kula mah boro-boro disebut disipatan kulapad Rabbun boro-boro Rabbun disebut al-mudabbir ge teu nepi pangeran kula mah sebab lapad Rabb ngandung makna 16 makna cek Nabi Ibrahim ieu ku aing daguan sabenerna tidak dari ieu cek da sabenerna ieu daguan ku aing omongan dia cek Nabi Ibrahim laju lamun eta pangeran gede dia teu bisa kukumaha kunaon kudaria disembah well kunaon kudaria disembah ja pangeran mah kudu bersifat hayat sifatun ma'nawiyatun mawjudatun tahakkukun sifatun qadimatun qaimatun baqiyatun lidzatillahi ta'ala wujuban aqlian dzatian mutlaqan manyaya pangeran teu bisa nyieun naon manyaya pangeran teu bisa hirup manyaya pangeran boro-boro ngahirupan nu sejen sorangan ge teu hirup lah cileupung naon cenah cileupung naon cenah cileupung polongo kabina-bina lamun bahasa Mandalawangi mah manes kajero eta nyerok eta disebut na kitu teh polong-pong gejos atuh geus amsilah mubalaghah ieu geus juhal na kabina-bina maknya aya pangeran henteu al-qaim bidatihi maknya aya pangeran teu al-muhyi maknya aya pangeran teu bersifat hayat maknya aya pangeran teu al-qadir ku ma'nawiyahna idza sabata qudrat idahi ta'ala fakana Allahu kaunuhu qadiran maknya aya pangeran teu iradah maknya aya pangeran teu al-mumitu teu al-muhyi aya pangeran teu bisa naon aya pangeran tah Nabi Ibrahim dimalikeun hujah eta Pak sekalipun ke di akhiratnya Nabi Ibrahim tah mere sapaat teu sanggupeun cina aing pernah ngabohong ka umatna Namrud baheula pernah teu ngaku cina aing ngaruksak patekong padahal maksudna mah keur ngahujah dan Nabi Ibrahim tapi kata sanggup mere sapaat ya Allah nu mere sanggup mere sapaat heula kecuali Kangjeng Rasulullah geus gancangna carita sepenting pancek abdi ge mak ngonang deui bae ja abdi mangora keneh insyaallah abdi menambah umur 38 geus gandeng dari nyawa aing dari sering ngaledek ka aing seri koneng nyaho aing geus aki-aki nyaho kori mangarora keneh karasep malah kori mah bagus boga pamajikan opat ulah baheula jeung Nanang Kosim ka mana mah jeung Humaydi Usman Jatim kori-kori baheula kori-kori baheula masyaallah sapeker ngahinyeng teh geuning zaman toa dina tangkal kacapi masang lagi nu hajat kori ayeuna mah ngeunah jang Kino Pandra kori sekarang mah indah kori dulu mah pake toa dina tihang kelapa di pohon kelapa dipasang kadang-kadang beak akina ge kadengena ge geus pabeulit asal barakatuh teh jadi barokatup kadengena teh wabillahi taifuk lain taope kadengena tapi eta kori baheula nya kitu bagus soleh makmun Pak eta kapal bae kapal cai eureun main ngaji Quran kapal atuh kapal teu maju wari mah aing maca Quran dari garandeng bae ngobrol bae atuh Abuya Sanusi urang kumaha gagah Abuya Sanusi eta Abuya uci kadumerak engke awal tanggal 2 Agustus datang kula nu ceramah lagi mau balik tunggal masyaallah ya karim eta ulama-ulama Quran baheula masya ya Allah kiai-kiai baheula nu sok masihan tausiah masihan nasihat kieu 1 menit 2 5 menit ge nyerep
Karena ada jelema nu ngadenge. Ku dehemna ge jelema isin aya ngalewati ngaranceleng jelema di sisi jambatan. Ku ari maya aing ngalewat ke jojong beda dari ya. Bangsat doang. Benar kitu benar? Benar kitu benar? Leustein kula ngomong na make bahasa Pali ngang leustein. Leustein pangkaharti ja aing mun make bahasa Saji sopan-sopan moal ngararti dari ya. Aing dimalingting nanyakeun jamban ge hulang-hulang. Bu, palih mana jamban? Apa Pak? Cina jamban. Jamban itu pergi ngising, pergi kiih. Orang dia banyak nak kamar mandi, Pak. Bahasa Bandungnya tak jamban. Atau ngan orang Bandung aya munafik dina bahasa. Ai pelebah daging na hayam, ai pelebah taina kotok. Mata orang Bandung, orang Tasik di akhirat dipacokan ku kotok jaga. Cek kotok pelebah goreng kaing, pelebah bagus ka hayam. Orang Banten mah jujur, taina tai kot, dagingna daging. Kotok ya orang Banten. Daging kotok, tai. Jujur orang Banten. Resep ngomong teresep. Teresep ngomong teresep. Tilok banget yang harap hati mungkin orang Banten baheula. Iraha cenah. Geus akhirna ku Nabi Ibrahim dibalikeun hayoh ku dararia geura pikiran maknya pangeran aya teu ngabogaan sifat hayat. Komo bisa ngahirupkeun al-muhyi, komo teu bisa ngamautkeun kanu sejenak ku ilaing ku andika make disararembah ieu dianggap pangeran. Aduh. Laju gancangna carita. Dasar jelema geus teu asa teh nanya. Barang bismillahirrahmanirrahim. Jelema geus dikunci hatena ku Gusti Allah, geus moal asup dibere peringatan, teu dibere peringatan, dipagahan, teu dipagahan, si eta mah sawaun bae, sarua bae, teu iman-iman. Sabab khotamallah, sabab khotamallah, geus ngunci mati. Saha Allahu Gusti Allah ala kulubihim atas hatena ladina kaparu jalma kafir mun geus dikunci hatena ngadengekeun papatah teu ngadengekeun papatah jojong bae. Mantak lamun di lembur aya jelema diajak ku lurah kerja bakti teu datang, teu diajak komo teu datang, eta si sawaun. Saat cenah lamun aya jelema diajak musyawarah teu datang, teu diajak ge komo. Lamun diajak ngaronda di daftar ngaronda teu datang ngaronda, teu diajak mah komo tilok datang jasa. Teu ngilu-ngilu sorangan de eta jelema teh si sawaun sisa. Si sawaun ta golongan. Golongan naon cenah? Dia mah diajak teu ngilu, teu diajak mah komo. Dia mah diajak ngaji tilok ngilu, teu diajak mah mingkin dia teu ngajina. Nu kitu ngaranna si sawaun. Lamun aya nu kitu di lembur, woi sawaun. Baturna si bihun. Geus. Barang teu narima ieu Raja Namrud kana naon nu dicarioskeun ku Nabi Ibrahim dan sudah ditemukan bukti bahwa memang Nabi Ibrahim yang meruksak pangeran-pangeran palsu maranehanana. Nabi Ibrahim teras ditewak di talian. Dihurungkeun seudeuh ngagedur di daerah Turki perbatasan, dibalangkeun Nabi Ibrahim bari talian gebruskeun kana seuneu Nabi Ibrahim diduruk dibeuleum dina kobaran seuneu dina kobaran. Barang bismillahirrahmanirrahim. Seuneu lain panas. Panas lain seuneu. Seuneu mah bendana. Ari panas arodna benda jeung sifat beda duanana. Contona uyah, setiap benda uyah sifatna asin, ngan teu kabeh nu asin disebut uyah. Aya nu asin lain uyah, buktina naon?
Pandari yang geus ngasaan beureun nya. Awas. Uyah teh datna, leho teh datna, kesang teh datna, asin mah arodna sifat. Sifat lain dat lain sifat. Ngan aya nisbat musawin, aya titik persamaan antara dat jeung sifat. Naon nu sarwana? Dat jeung sifat butuh yahtaju ilam. Yahtaju membutuhkan ieu dat jeung sifat dua nana butuh dat jeung sifat kanunyeun. Dat butuh kanunyeun, sifat butuh kanunyeun. Sanunyeun Allah. Ngan aya perbedaan antara dat jeung sifat. Ari dat mah tara katempatan, ai sifat mah sok katempatan. Dat mah istiqlal, ari arod mah sifat guer istiqlal. Contoh, moal aya jelema ka warung meuli asin, moal aya jelema ka warung meuli amis, pasti meuli gula, pasti meuli uy. Tuh. Mang meuli amis atuh moal diladenan. Mang meuli gula, karak ngartieun jelema. Oh. Sanajan meuli gula teh ngamaksud mah neangan ngan amis teh sifat, gula teh benda. Awas. Nya. Benar kitu benar? Benar kitu benar? Berarti nunyeun amis lain gula ala sabil hakikat secara ta'akul, secara akliyah lain secara adiyah, bahwa nunyeun amis teh lain gula tapi kersaning Gusti. Nunyeun panas teh lain seuneu tapi kersaning Gusti. Ngan sanajan kitu aya hukum adat dorurian kana au ngadorian kana kudu dihargaan ku jelema sebagai anugerah ti Allah. Lamun hayang amis ulah neangan uyah kudu neangan gul. Tuh. Kaharti. Dan welang arti welah bari puyang geus eutik. Barang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Ibrahim ku Allah disalametkeun ku cara panas dipisahkan jeung datna seuneu dat panas sifat dua nana dikudroh ku kudrohna Allah dikelola diciptakeun dikuasai ku Gusti Allah seuneu diparentah misah tina panas. Tuh. Jadi lain sabab Nabi Ibrahim nabi. Lain ku saktina Nabi Ibrahim, da jelema mah nu sakti. Tapi pertolongan Allah ka Nabi Ibrahim ngaranna karomah. Lain ku datiah Nabi Ibrahim tapi ku padluna Allah sebab seuneu jeung panas dipisahkeun ku Allah. Singkat 2 menit deui. Barang bismillahirrahmanirrahim. Pentingna boga anak soleh. Jika Nabi Ibrahim gaduh putra saloleh sehingga bapak jeung anak saloleh sadayana luar biasa. Paling tidak urang berharap lamun urang teu soleh anak urang kudu soleh. Ngan rek soleh kumaha mah santen ge hanteu. Awas ya Bu, cek Quran atur dina hasiah sawi kieu ya. Wa dzurriyyatut tutlaku alal usuli wal furu'i wa qala ta'ala wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan fil fulkil masun wal makna annal mu'mina idza kana amaluhu aktsara ulhiqa bihi min dunihi fil amal ibnan kana au aba. Ieu maksudna ye. Woi. Jawab ya woi. Ulah nek nanya jawab jujurnya. Pak, di akhirat hayang dihijikeun jeung Pak Jokowi. Pak, di akhirat hayang dihijikeun jeung penyanyi dangdut. Jawab sing bedas, daek jeung ketua partai di akhirat daek. Dibarengkeun jeung ketua partai daek henteu. Jeung anggota DPR daek henteu. Wih, mung hayang jeung saha? Iya. Bu, aing ka ibu-ibu kuari, Bu. Ibu daek di akhirat dihijikeun jeung Elvi Sukaesih. Daek jeung si Lesti Lestra. Daek jeung si Trio Macan joget ngadeuleukeun jubur jeung tusun. Daek di akhirat jeung kitu daek. Mung laju di akhirat hayang jeung saha? Iya. Dari yang ngomong di akhirat hayang cai di dunia nyetalan dangdut we berang puting dari. Awas Pak, awas. Iya Pak. Saur Allah dina atur. Diatur ya, atur. Engke mah kudu dijadikeun makro ya ka para qori dina sunatan jeung dina haul. Waladina sareng ari jalma-jalma amanu jalma nu arariman itu si jalma. Wattaba'athum sareng anu nuturkeun tumut hum ka itu jalma nu iman saduriyatuhum anak incu bi imanin sabab iman. Ieu maksudna.
Lamun ayah bapana jelema soleh, komo wali, komo kiai, anakna teu soleh. Barang anakna iman, musyrik henteu, murtad henteu, ngan si eta mah loba aya maksiat, aya magawe maksiat, teu kaasup jelema soleh, ngan bapana soleh, asal anakna teu musyrik, teu murtad, maka di akhirat anakna diilhak, dicantelkeun ka bapana, dibawa ka surga ku bapa. Kumaha lamun kieu? Bapana teu soleh saukur tukang cengkeh. Tapi bapana selain tukang cengkeh mah atuh henteu aya musyrik jeung murtad mah. Ngan boga anak di pesantren kan kaki ahyani terus anaknya jadi kiai, jadi solihin, maka anak nu bakal nulungan ka bapana, dicantelkeun kolot ka bapana, kitu cek surah atur oge berdasarkan hadis namun dibaca kabeh mah panjang ieu terang. Barang bismillahirrahmanirrahim. Lamun urang ngarasa teu soleh kudu boga anak minas solihin, sugan bae, saur nabi engke urang bakal ditanyakeun ku anak urang soleh di jero surga ku Allah, urang dititah melalui malaikat ngilu ka anak urang nu di surga. Amin amin. Tajuk pertanyaan kieu ye. Kiai cenah kula mah bapak lain wali, bapak kula lain kiai soleh, bapak kula lain alim, komo bapak kula lain Syekh Mansur, ki buyut kula lain Ki Mansur lain Hasanuddin. Kumanya kula mah bapak kula patani, laju kulanya anak kula ge eueuh nu jadi kiai, eueuh nu ahli tukang wirid. Kumanya kula hayang bisa kacantelkeun ka milu ka surga. Kieu bae, lamun maneh teu rumasa teu boga anak solihin, bapak karuhun kaluhur teu boga solihin, kudu boga guru jelema soleh. Jelema kudu boga guru jalma anu soleh. Naon sababna? Ari wayul haku biduriyati minan nasabi ad-duriyatu bisababi wa huwa al mahabbatu fa in hasala ma al mahabbati ta'limu ilmin au amalin. Lamun ke di akhirat eueuh cantelkeun ka kolot, ka aki, ka uyut, atapi ka anak nu soleh, teu boga keur cantelan kitu, asal boga guru kiai soleh, maka urang kabawa ku guru urang eta ceuk hadis sahih aya dina Hasyiah Sawi halaman 135 juj robe juj opat. Kudu boga guru mantak baheula mah hampura apa. Kula mah inget ya kura keur leutiknya di Bayah eta baheula di Cijengkol asana mah aya murid keluarga kula namina Abuya Mukhtar. Eta 8 tahun ngaji di keluarga kula masantren. Masya Allah eta Abuya Mukhtar. Eta angkatan jeung Mama Pasir Bril baheula. Insyaallah jeung Ama Idrus, Ma Idrus tu bagus Idrus Turus. Eta ngajinya di Punaki, Mama Abuya tu bagus Ahmad Salih. Masya Allah ya karim. Eta kiai-kiai soleh. Begitu anak kiai gede maot bapakna, ari anakna teu sasoleh bapana, laju nuturkeun ka murid bapana jelema soleh. Abuya Halimi Ciherang, Abuya tu bagus Idrus Turus, Ama Ajengan, Mama Bustomi, nuturkeun tak ka ulama-ulama soleh. Padahal bapana ge jelema soleh, bakating ku hayang dicantel jaga di akhirat. Atuh kuari anak kiai na ge hese. Anak kiai na ge embung ngaji gengsi. Dia aing anak kiai kudu ngaji kolongok dia. Ewa aing kanu kitu. Bener ewa aing. Emang ilmu bisa datang laduni? Di mana laduni lamun teu ngaji mah beloon? Lain Allah teu kawasa, wahbiah ngaranna. Ngan eta teh qalilun nuku saeutik sekali buktina. Enggeus we nyokot kasir luku cek dina Hikam jilid 2, urang mah kudu ladang mujahadah. Lamun hayang bisa ngaji nya kudu pesantren. Lamun hayang soleh kudu diajar, kudu dipaksakeun ibadah. Dari ama ba'diyah qobliyah ge hese. Kok mau atakoh barang bismillahirrahmanirrahim. Ari atakoh panghampangna tiap pada subuh beres salat subuh wiridan nu biasa dilaksanakeun terus wiridan atakoh subhanallah wa bihamdihi menang 1000 sarua jeung nebus diri tina ancaman neraka. Geus eueuh kuari eueuh. Atakoh ku sorangan teu dipigawe, pelebah paeh teu boga duit. Leuwih ripuh tah. Saleuheung keneh boga duit, aya titinggal, engke wasiat ka anak pamajikan, "Mah,
anaking lamun bapak paeh tanya aya kebon saeutik eta mah keur ngarumat bapak di luar warisan di luar hibah tah eta aya eta bapak menta nu sekian mah wasiat bapak saperti lutina harta keur ngarumat bapak keur tahlil nepi ka 40 poe keur nu ngaji Quran di makam jeung keur engke jaga lamun bapak geus 40 poe pang atakohankeun terus atakoh teh pan mun teu la ilaha illallah 70.000 lamun teu kulhu 100.000 la ilaha illallah atanapi ku sholawat atanapi ku subhanallah wa bihamdi ta eta teh meunang diburuhkeun menang halal laju urang ngatakan diri henteu gablek duit henteu rek kunaon sia nauzubillah min matak moga-moga urang hirup boga guru nu saleh ieu murang kalin disunatan sing boga guru nu saleh bapana sing saleh sanajan jauh di Papua insyaallah budak Banten di Papua moal ngisinkeun tilok tinggalkeun salat amin tilok ninggalkeun salat amin tilok ninggalkeun jumaahan amin eta budak Banten. Lamun budak Banten di panjaman teu salat Jumat, lain budak Banten tangkurak deui ngisinkeun. Budak Banten tilok ngadal ninggalkeun salat fardu. Sabadung-badungna budak Banten tilok ninggalkeun salat fardu. Amin. Takbir. Takbir. Tak cirina budak Banten. Awas, budak Banten gagah hati baheula kitu. Beuh, budak Banten mah dia. Jeung pangeran ieu jeung dulur. Kumadak cenah isukan atuh kumaha bae geus aya Allah ieu. Beuh, dia mah jiga jeung deungeun deui jiga jeung baraya. Gagah budak Banten. Awas ulah ngisikeun Banten. Komo ieu ka asup Lebak ieu kabupaten Lebak ieu. Weuy, boga bupati kasep ngora si Hasbi. Beuh. Aing ngadukung Amir ti baheula ngadoakeun Amir. Eleh baik wari meunang Amir alhamdulillah. Aing pendukung Amir ti baheula. Dari teh nyaun. Aing ngajampe eleh ku duit. Barang ngahiji jeung bapak gede jeung bapak jebeng meunang. Weuy atuh aing rada atoh. Doakeun teh Pak Amir jeung Hasbi sing sarehatnya. Euy. Ulah eta lope kula ka Amir. Atuh aja jelema bener eta, jelema bener. Atuh Hasbi kasep bupati gagah gitu. Gubernur ge eleh kasep ku Hasbi. Gubernur mah rada kitu nya nya. Budak Padang ya, budak Padang. Aing pan ngadukung Airin eleh. Aing ngadukung Airin lain karena naon dia? Karena Airin eta cucuna anu ngawakaf ka Masjid Agung Banjar Ciamis bari keluarga besar Sayyidina Khalil bin Ilyas bin Khalil eta Airin teh turunan keluarga Mama Cibeunteur ari Mama Cibeunteur nu boga sanan Fatul Muin Mama Cibeunteur boga murid Abuya Suhaim Padarincan boga murid Abuya eta Usup Caringin boga murid Abuya Kikik tah Fatul Muin ka Banten teh melalui dulurna Airin guru besar tuh aing teh kadinya teh gara-gara eta eleh aing eleh aing tak kitu bengges lah kayak orang sambung deui muludannya cenah nya engke euceul papatungan bae euceul ngareng hi ka DKM aing teh hayang nyaho lamun lain kiai nu ti Tasik mu balik aing moal daek muludan kitu ku euceul ancamna nya pokona mun ngonang ti Tasik aing neuk papatungan pokona ngajual kutang tilu tak kitu nu boga hajat Mang Haji Mbah Haji wasiatnya di Papua ulah ninggalkeun sok ulah ninggalkeun sok si beungeut pisugiheun deui sugan bengke kena emas di ditu amin ieu Papua emas beuh gede kieu ban lain alasan atuh Cikotok Pongkor naon ke Papua kiai nyaho atuh anak minantu aing pan bos emas balongo dia balongo dia atuh minantu aing pan di Bengkulu ke 300 hektar nambak mah matak ieu mana beungeut mah bi aing bode didoakeun ku kulanya doakeun sing sugih tambah sugih dia lamun teu sugih balik ka lembur gablek duit teu gablek ketehnya ilmu teu becus rek naon coba hayu dia ari Mang Ejen sugih mah dia nya ka lembur atuh babagi di lembur nulungan orang lembur bisa ibadah ku duit ulah ku teu enggeus ku duit malah di akhir zaman cek Hasan Basri kudu sugih umat Islam amin ngaji teu becus ngimaman teu bisa jadi hansip teu bisa terus ngaji teu bisa duit teu gablek rek jadi naon di lembur mata ulah balik-balik dia can sugih jasa mau ulah kabalik di ditu beda jeung monyet sukan kalau di leuweung sasapan ieu mau balik juga setan amat cenah geus sakitu bae kula marek pamit rek ka imah ti ahyani deui nyamper supir nyamper mobil kula langsung ka bayah doakeun kula jeung Kiai Muhammad Farid jeung Ki Farid kula dianterna nya ieu bisi aya bobongkong pan turunan dirinya tah beuh terkenal dirinya mah dia belon dari am dari apa? Aing pernah dicegat dirinya baheula. Berarti itu saeutik. Barang dicegat geus kikian meta. Beuh atuh pokok adengan ge ieu bobongkong. Barang aing balik tinu ngaji tinu hajat cek bobongkong teh. Panginangna mana kiai? Nanyakeun berkat.
Mata kalau menuh hajat tengah berkata atuh ngisin-ngisin aing di hareupeun bebongkong. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu cai di pentaridona di bawah kukulai.